Bidangan salajengna mangrupi sajian pasindenan. Judul garapan Gahar. Pembimbing Asep Supriyadi SS. Penyanyi Merlina Widiani, Nike Kristina Priyani, Meilani Novianti, Wulan Karlina, Rifki Setiasa, Aldiansyah, Muhammad Nur Hamdani, Aldrian Silvandi, Ayat Saipudin, Esa Misbah Saputu Rahman, Mukti Juangga, Wawan Wijaya Rahman, Fikri Juliana Anwar, Alam Maulana Nur Muhammad. Gahar minangka salah sahiji karakter seorang sinden. Dina kapasidenan dibagi kana sababaraha bagian yang dalina sinden dina wayang, sinden dina baitoman, sinden dina kepuluk, sinden dina kulinan, sinden dina kelangsungan. Sinopsis. Gahar teh salah sahiji karakter sora sinden nugeusna jeung sora nyalendra. Salendro minangka laras utama dina pasidenan. Gahar larap dina galindeng haleuang rasa. Napak dina laras mawahegar pikeun sakungna pasiden mawasa sakabeh surga. Kirang pangajen miwah hadirin anu dipihormat. Wilujeng Nyak Seni. Wah.
Geuningan panginten. Oh, panggilkan abi nu ngerok. Oh, ngerok naon cenah. Aduh, si Akang ieu ya Kang. Gede kumaha nih? Sabaraha puter kota tong pahamere hargana. Aduh, sepi duitan. Saprak aya nu dibawa. Akan sabar tambah gede. Ayo naik. Tadi mana atuh Kang? Makan kagancang. Gening kuda leutik pisan paling kuasa puntenang. Siring mah dangaleun ah. Neng mata hayang Akang kuda lagi meni alit gitu. Udah ieu mah sengaja awak naik bisa berupa kagancang. Akang kuda teh paling kuat ge saputerang atuh Kang alit gitu mah. Atas Kang aya Kang urang ieu ieu. Pagaulan geus ngajalan kurilingan kota kembang. Leulus cakring ujeun rada perih beuteut jipang kawarung sagedeg. Kumaha Kang? Kira-kira makan kapan geus cukup diperem kuring tahan si Akang pan tadi teh atas perjanjian neng tuh tempat nonton gila panginten geus Akang. Aduh Akang neng rugi atuh Kang panginten gitu mah. Makanya Akang tuh tuang neng lumayan kayak gitu mah. Yang teu aya laki ayeuna Kang. Yueuran ka pasar heula sakalian rek balanja.